sedangkan urang didoakeun ku sakabeh jalma muslim sa alam dunya, maka urang kudu jadi jalma soleh. Tuh, kauntungan jadi jalma soleh teh urang didoakeun ku sakabeh jalma muslim. Ya coba 5 kali dititah teu ku urang. Tapi ngadongakeun teu diamanatan ku urang teh engke dina salat urang doakeun sehingga jadi jalma soleh. Pasian urang tahiyat engke henteu langsung teu dititah teu tiap keur salat dina tahiyat awal akhir anjeunna masihan kahormatan ka urang, masihan salam ka urang, di mana-mana urang jadi jalma soleh. Ya. Kumaha carana? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos nyarioskeun pirang-pirang amal anu tiasa nguntungkeun pikeun urang, pikeun jalma anu ngadamel kana eta padamelan. Ya. Di mana urang midamel eta padamelan, maka urang bakal nelah si soleh. Soleh ngaran, tas soleh amal. Lamun soleh ngaran ya, soleh ngaran, ari ngaran soleh, ari pagawean salah ya. Ari ngaran soleh pagawean salah emutkeun. Ya, di mana urang geus katelah si soleh ku amal urang, maka Gusti Allah bakal maparinan ka urang surga. Ya. Urang guar hiji-hiji sugan salah sahiji tina amal nu dicarioskeun tadi ku Kanjeng Nabi aya dina diri urang. Urang tingali hiji naon nya nu disebut amal soleh teh ngajarkeun hiji ilmu. Ya, orang boga ilmu naon Bu? Tong hese-hese urang teh teu boga naon ilmu teh da kabiasaan urang teh disebutkeun tadi teh tukang cilok. Ajarkeun ka batur kumaha cara nyieun cilok anu fenomenal, matak viral. Itu papatahan ka batur. Oh, si ditiru sieun wae boga saingan teh. Moal pahili rizki. Cik najan datang ti kalen air rizki urang datang ka urang. Najan datang ti kidul air lain rizki urang. Itu nya moal pahili. Itu emutkeun, ajarkeun ku urang ilmu nyieun cilok nu alus kumaha, cara nyieun cimol nu alus kumaha, papatahkeun ku urang. Ari ilmu agama mah udah urang teh ti mana? Nya iwati ilmu nuki itu nyaan eta teh nyaan Bu. Urang tingali hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadasana Ahmad bin Isa al-Misri, hadasana Abdullah bin Wahab, hadasana an Yahya bin Ayub an Sahil bin Muadil. Sanadna dilebatkeun ku abdi bilih nya hoyong terang. An abihi tinu jadi ramakna. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, man alama ilman falahu ajru man amila bihi layan kusu min ajril amilihi. Jadi dawuh Kanjeng Nabi teh man sahajal mana alama anu aduh apunten kaganggu,
Man saha jalmana allama anu ngajarkeun eta jalma ilman hiji ilmu. Palahu mangka pikeun eta jalma ajru ganjaran man jalma amila anu ngamalkeun bihi ku eta ilmu. Ayeuna ku urang di papatahan budak cara salat. Ya. Di papatahan budak cara ngaji, di papatahan budak cara ibadah anu laras mungguh Allah, anu laras mungguh Rasul, mangka jalma nu ngajarkeun tadi bakal menang ganjaranana. Ya, di mana eta budak ngamalkeun, di mana eta budak ngajalankeun layang kusu min ajril amili ya, kalawan tengurangan tina ganjaran jalma nu ngamalkeunana. Moal minta bagian masing-masing. Urang geus ngajarkeun, kudu diajarkeun ku urang diamalkeun. Nu ngamalkeun menang ganjaran, urang menang ganjaran ti jalma nu ngamalkeun tadi tanpa ngurangan kana ganjaran jalma nu ngamalkeunana.